Tapi nu nama ngatur ke semua bawa tu kau jadi apa jenengan mula kau sih. Diterima. Ayah pikir cara naon buruannya di waktunya. Ke diuk. Bulan. Ke lanan diuk. Salurkan dulu. Dulu sadar ya. Ini waktu saya minta supaya kumpul di dia. Iya, kula. Si kemenang tafsir kan habis cara mana nimung. Iya, kula. Nah, saya teh mendengar getar gitu. Bulan. Getar gitu kunaon. Anu mawi ieu teh korong abdi bulan Gusti. Kawit nama di operasi. Kawas nu boga penyakit. Di operasi naon? Abdi teh teu pira mimiti nama nganggelom duit kencering 100. Duit receh. Duit kencering 100. Nuhun kula katelek nyelap dina tigoro di operasi. Benang. Karek benang salawe. Diuk. Sembah kapihatur kulan. Diuk. Dan diuk. Baraya. Aya naon? Datang. Iya, monggo. Ngahajar ke si Mamang teh Uji. Diuk. Siapa kami hancur? Suhunun. Aya naon? Kena diuk. Diuk geura. Sakali Ngahajar ke si Mamang teh. Diuk. Hai. Aya naon, Mas? Mang Amas. Cager. Maju. Ayo. Aya naon ieu teh? Diuk. Ari mana we teh? Bade di pasiahan hadiah. Guys, diuk Amas. Palawar ge. Aduh, jeruk. Nyanya. Ngahacurkeun si Mamang teh seueun. Diuk. Hah? Diuk. Naon cenah? Diuk. Hah? Diuk. Sing balik ngomong cenah naon cenah? Mane diuk. Diuk. Can kaala. Naon yo can kaala we sia teh? Naon can kaala teh? Can kaala ke. Naon panyawatna? Nasahan nu maot goblok. Tobat teuing ngiring bela sungkawa atunya urang teh duh. Wallah. Tobat teuing sabaraha taun tuang rama teh? Yuswana. Da bapak aing mah aya keneh. Hah? Aya keneh? Oh, paingan ai liper mah atuh. Piingkeun eta rumah sakit di dinya deukeut. Rumah sakit daerah Asyifa. Bawa kadinya. Bawa kainya. Lain diantep jelema kering. Ngan sementara saat sana dibawa ke rumah sakit ya gejala liper mah ubaran ku tutut.
ku hanyiran tapi da eueuh nu gering kudu kuno hanyir-hanyir. Geus parah liperna teu maot aya keneh bapak aing mah. Halo. tuh. Aduh. Kronis na Gusti. Nah, sia teh budak atuh kronis. Ta eta teh mematikan penyakit liver teh. Hah? Ari kaburu eta mah dah. Lain sia teh mun ninaker budakna teh. Teuing sia. Lain budakna mun ninaker gitu. Tinggal aja bolot dalam kabina-bina. Sok pecakan ku tutut. Ngan omat ngalana ulah dikepung. Dari Karunya da tutut melineuk atuh. kari nyomotan. Nasaha nu maot. Oh, paingan atuh. Pantes maot oge aya di ubaran ku tai mah. Wis atuh naha maneh teh. Aduh. Nah, teh budak teh mun nakar woi. Dede adeok. Mangga Gusti. Yo. Lain hari ini teh ka mana cenah? Ajong Apa sila. dek perang? Oh, atuh namun nih kudu ku sadarea ngalah tutut ku saurang eda. Loba. Da tutut mah cicing kali ini ka balong. Aduh. Dina eta we anggar ngomong de tutut. Astagfirullahaladzim. Tong di Bandungan teh. Romeo cici ini teh. Lain-lain boga anak buah nepi ka rupa-rupa teh. Rupa-rupa karakter kulan. Kabila-bila teh. Ayo wala dia belat tam-tam semak dapat dah lu Kula, hige, kula. Duh. Duh. Gumalar di pawenangan Duh. gedangan jantan pangrangan wangi mulanya kawon sabab deh di pangeran Ayo. Tak gendong kemana-mana. Alah. Mama wa budak kue kemana-mana teh atuh. Hah? Heta budak di babawa wae kemana-mana teh.
udah dituna di imah ya budak teh pasea wae jeung anak ucing. Bikin kainungna. Hah? Bikin kainungna. Pan indungna maot. Nah, kunaon maotna kakarek kadenge. Keur ngaramet di gemrong lentah. Beak darah meureun. Da lentahna aya 100. Dina naonana. Tina sagede curug nepi ka sagede botol atuh pugu beak getihna. Oh, diserotan. Pamajikan aing. Dina aing ngagunukna dina naon kitu. Iya. Dilaanane ku aing ceplok. Aduh. Lain dina awakna dina bobogaanana. Si eta ngagunukna teh. Beunang 100-anana ku aing tapi aya hiji deui. Anu nyelap. Anu pageuh. Wah, eta mah pageuh. Keureuh teh ku aing. Nya ai koceak teh ngambek pamajikan aing. Kawas teu wawuh sia teh goblok. Lain kawas teu wano. Alah. Sakitu. Abah, Naon? adek ke mana, Abah? Usaha jang lah. Dek mapageun raja, calon raja Raden Sutija. Oh, Eta teh wah budak anu budak sangar itu. Budak naon, Abah? Oh, budak sangar. bapakna Batara. Batara Krishna. inungna. Mitohana raja negara urang. Oh, bukan Inungna Batari Batai Ratu. Teteh. Dewi Pertiwi. Ratu Bumi. Imahna Loteng. Oh, cetna bodas. Iya. Abah, Naon? urang hayang disunatan, Bah. Oh, kabita meureun teh mah. Nah, wake ceuri. Jari makan hate mah. Kabita ku. Kunaon Abah teh nangis, Abah? Aduh, kabita ku. Hayang abah teh juga makeun anak. Kabita ku putra Pak Eka. Maneh geus gede kitu can disunatan. Heeh. Sada gitu mah geus kudu nama 2 kali mah. Kujang teh kabita, Bah. Kucep Haikal, Paiz, Setiawan. Oh, kabita. Tos disepitan hari ujang acan, Abah. Hayang loba watir ka bapak. Hayang loba nu nyacep teh budak teh. Kasuat-suat Abah teh Lain kacugak cokor. Teke raganya. Si eta mah. iya teh di mana, Abah? Ini seueur jelema. Aduh, pika sepen budak mah. Yang dari jika budak sinen pika sep. Abah, Naon? urang tatarucingan ya. Tebak-tebakan Yo, ti Abah heula. Aduh, dia baheula cing. ujang heula. Ti Abah. Ti kolot heula. Cok atuh. Budak leutik ngamai pejit. Eta. Naon? Nu gampil we jeung budak mah. Jarum jeung bola. Lain Naon? buru-buru bawa ke rumah sakit. Eta teh budak teh boga panyakit. Atuh lain tatarucingan atuh teh mah. Cilaka. Cilaka budak teh. Aki-aki rag-rag surak. Cik, raranya wae. Barang bang. Aki-aki Daun kalapa garing. Lain Aki-aki lawan. Naon? kuatan aki-aki na. Aki-aki lawan wayang. Dibales ku aing mah. Tahu naon anu bau? Tahu naon anu bau. Heeh, Tahu anu geus buruk. lain, Tahu anu geus 4 tahun. lain. Tahu campur jeung waduk.
tahu kadaluarsa. tahu kadaluarsa lain tahu anu kadiukan anu teu di jalana lain naon atuh jang taluk taluk anu bau heueuh tahun tu maneh alah si gelo nah naon sia teh teh Kos aing ka kolot. eta mun ngaheboh sajoda ka ameu ka aing ka cuk Kame berarti mah. Kame bau tumila. alah aing teh teu saprak biji sia geus 4 tahun 7 tahun meureun nepi ka ayeuna aing teh teu ngosok huntu da balas nyekelan bujur maneh Cing kesehatan. heeh heeh abah naon ujang pangulikeun ikro bah Naon. ikro nya Allah. dek diajar hayang nyaho abah ujang teh hayang nyaho huruf hijaiyah Oh, eta budak pisau. alif nu kitu ba ta sya heeh Pisau leheun budak. nya mudah-mudahan nya kayak geus boga duit pamulikeun ikro nya heeh ai alif teh naon teh teh alif teh eta teh bisa dibaca a bisa dibaca i bisa Bener. dibaca u alif teh heeh Dah, lamun hayang jadi a dijabar tuh geuning. Eta deukeut. saperti kumaha alif jabar a tuh jadi dibacana a eta mah lamun di Jawa Barat lamun di Jawa Tengah alif jateng a lain belagu Tong make jateng atuh. atau di Kalimantan alif Kalimantan a Kalimantan Timur. alif Maluku u lain atunya mau dibuk teh sok ku abah ejahna ujang anu macana sok abah nu macana ujang nu ngejahna alif jabar a alif jri alif psu a i u tah kitu halus bener b jabar ba b jrb b facebook bakakak Babibu. lain belegung aduh aing dicarekan ku anak Nah, eta bawa ngalonyeng wae. bisa dibacaan dibacaan teh ditangwin atau alif nying harapan nun nunna nun mati seperti alif nun mati katabrak yes ya balik Nu balik. alif nun mati jabaran atau alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin psun anterkeun an inun heeh b tangwin jabarban b tangwin jrbin b tangwin psun bantingkeun alah meni pidorakaeun pisan sahabat iya alah apa naon ari emak ke mana maot ai mau teh naon maot teh dicanak ku Allah oh jadi Allah teh bogoheun ka emak nah sia Bukan Allah. abong bebenyit Bukan Allah. dan nu kagunganana Allah teh deuleu nu nyiptakeun urang nu nyiptakeun maneh sararea bumi langit sawarga neraka Tuh, Allah. ieu teh di dunya ai dunya teh dunya mah sakedeung urang teh bakal maot ke nu langgeng we di akhirat Ta eta ujang.
jeung dunya mah wah diancam ku pangeran oge bakal kiamat. Kiamat teh naon? Hancur kabeh. Hancur abang bodak. Kabeh hancur abahnya. Heeh. Ai engke kiamat ai sakola peren teh Pak. Nah sia teh Abang bodak. Benyir. nu matak ujang kudu bener-bener beragama oge. Benar. Nya ujang hayang abus ka warga, Cing, hayang. Hah? hayang abus ka warga, Sararea geus hayang. Dicarek kusaha. kunini ujang. Maneh mah cenah ulah asup ka sawarga. Dek diasupkeun akabri maneh. Nah bebenyit kami nabina. Abang budak atuh. Burukan sarua beuna asup ka kabri jeung. Heeh. Gaerat teh. Abah, Naon? hayang motor Pak. Geus nu lain-lain. Nah sia. Itu oge putra Pak Eka dalam murang kalican palayeun dipangweserkeun motor. Sumuna. Nah ari sia jelema sangsara. Kudu geus sawawa atuh. Kudu geus umur 17 tahun. Gablek duit di mana ari aing? Heeh. Yang dahar geus seseuh. Abah, hayang motor Abah. Teu kuat Abah hayang motor Abah. Sia eta mah kawas Gablek duit di mana? kawas karawa. Ngiridit Pak. Motor cenah mah. Ngiridit. Coba teu gablek uang muka. Heeh. Buru-buru Abah. Aing di kawas kana roti we. Puguh da motor teh kurupuk sia teh. Heeh. Nu gampil dibeuli. Eh, Naon teh sia murucut kana tongong aing? Kita tadi aing hayang motor ge. naon? Naon? Hayang modal budak teh beureuh nya. Alah si ge tongong aing kapodolan. Bawa kacai gitu.